Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ngadan buburuh kasar gitu ge mun aya pegaweanana pan sakil keur beritna mitra dikitukeun kudu jadi indungna waryana tenembal kalah jongjon mautan daun kawung lain eueuh pi omongeun ngan teuing kudu ti lebah mana heula manehna ngadalkeunana asa buntu laku hirup teh pakaya geus teu aya nu nyesa sawah jeung balong nungan sakitu-kituna teh nu ceuk syariat namah pikeun kahirupan kulawarga geus salin jenis jadi amparan keusik pasalang jeung batu tingjung kiring imah milu karuang ukur 10 kentengna wungkul eta ge henteu ari cicingeun mah sok rajieun neangan pigaweeun ngandalkeun tanaga tapi can kaparengkeun manggi ari rek dugung dagang da puguh taya keur pimodaleunana jaba waryana mah tepati bisa deui bari toge kungsi balantik leletikan kalah kacape we nu aya bari jeung modalna ledis pacabakan nu geus ngalamah teh ukur jadi bulu taneuh najan hasil ukur tiba cukup keur dahar oge ari ayeuna sakalian keur dahar oge ukur ngandalkeun sih paulas tinu haat ketang sok rajieun ka banjal-banjal tina ladang kalapa dengan eta-etana nu rajieun bisa kapuluh keneh teh kungsi sakola mah sakola ngan waryana teh teu nepi ka lulus dauh biayana teh ari adina mah lulus nu matak mehna oge ngelehan tungtungna mah mehna leuwih jadi kaluar ti sakolana kusabab milih mentingkeun sakola nu jadi adina. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu rengse aweh salam indungna waryana kadenge ngagarendeng wiridan ari waryana masih keneh nyarande kana tihang sakaingetna ayeuna teh nu kadua kalina manehna kudu lunta ninggalkeun lembur alatan aya kariweuh baheula waktu rek nincak dewasa ngungsi ka kota sabab lembur mindeng diranjah ku gerombolan atuh ayeuna kaparengkeun deui kudu ngungsi ka kota ngan meureun ari bedana teh ari baheula mah nyingkahan gawe julid jalma nu salasar lampah sedang ayeuna nyingkahan gunung nu keur ngutah-ngutahkeun amarahna jeung ari baheula mah mulang deui ka lembur teh pakaian nu mangrupa barang pageuh masih keneh kapuluk sedang ayeuna mah kabeh ge bangkar ngan meureun rada kaubarana teh pedah ngan lain manehna wungkul nu meunang musibat teh mitra kaum dangu dina kaayaan anu sakitu waruratna waryana ngan tinggal sadrah dengan eta-etana nu bisa dipilampah teh digugulung ge kuriak jadi kasakit antukna bakal banda beak ari raga kata langsara leheng basa mun anu ngupahan teh terus manjang da meureun nu sajen oge sarua barogaeun pasoalan hirupna sewangan
Ari cak mamah mending keneh jig we indit. Cek indungna muka deui obrolan. Sugan we atuh hirup di ditu teh. Bisa panggih jeung kamarasan. Engke mah atuh mulang deui we ka lembur. Maksud emak teh mun geus panggih jeung kasenangan, geus boga bekal jeung kaayaan lembur geus pulih deui sabihari. Nyaeta mah nu jadi pikiran teh soal indung. Kunaon make mikiran emak sagala? Atuh rek jeung saha tau emak cicing di dieu. Jigana ari indit mah arek ieu oge ngan hayang kabawa jeung nu jadi indung. Tembal Waryana. Moal Warya, mama moal bisa milu. Memang kumaha geus kawang-wang pamaksudkeun maneh teh nyaeta bakat kunyah kakolot. Tapi keun we mama rek hirup di dieu, rek tunggu lembur baretopan sama meh abah maneh maot. Emak geus kada janji mun emak paeh hayang dikubur gigireun kuburan abah maneh. Tah eta janji emak teh. Sedang mun ayeuna emak milu ka Sumatera jeung maneh sasat ka tanah pentas nyabrang lautan sakitu jauhna. Meureun can puguh bisa nu beneran janji. Can puguh. Tapi pan melang mak teh geus kolot. Di dieu teh nu bisa diandalkeun. Pan aya si Mirah. Piraku sugan teh gaeun ngantap nu jadi indung. Alah rada cangcaya. Panepungan ka indung teh teu seurik nangan salabaran sakali. Si Mirah mah ari kitu teh mah. Tapi piraku sugan teh gaeun ngantep. Dayeuna mah manehna teh geus apaleun yen emak teh indungna pituin. Ari keur kahirupan sepopoe rek ngandalkeun tina naon atuh mak? Pakayapan geus moal kapuluk deui. Meureun ari ngandalkeun menta ka Cemirah masalah wasna mah aduh bet asa piraku. Da indung teh masih keneh kuat buburuh atuh Warya. Geuning ladang nyeunan duduk kuy gesok lumayan sakalian keur jajan-jajan wae mah. Atuh meureunan soal keur tempat cicing. Tajuk gue urang bebenah deui tajuk. Da eta mah teu kungsi ka keum sama berada luhur batan imah urang. Tapi ieu mah keur saheulaaneun. Engke mah lamun kaparengkeun aya deui milik hade. Matak naon lahan anu masih keneh kosong urang adegeun deui. Pan aya keneh tungguheun kebon teh tanah urang. Tapi moal kungsi 10 bata mah. Nya lumayan we atuh. Sadu nyaho ke maneh mulang deui ka lembur. Sanggeus tahun-tahun cicing dipentas. Meureun moal ka mana deui datang teh hari lain ka lembur. Cek indungna kalayan Daria. Mitra kaum dangu eta nu jadi kabeung berat Waryana teh indungna lain ku teh hayang lunta tapi berat tinggalkeun nu jadi indung. Sedang anakna teh ngan tinggal manehna ketang aya eta oge Cemirah. Tapi manehna mah ti bubudak dirorok ku sifat uwa mata ka indung teh teu pati raket. Katurug-turug padumukanana ti lembur teh rada jauh deui. Memang ali dulur mah kaasup gereyak, tapi nungtutan ninggalkeun alam dunia. Waktu keur leutik keneh. Nu panungtungan teh adina pisan samemeh abahna. Padahal mah manehna andalkeuneun kulawarga teh. Bubuhan geus jadi guru SD adina teh. Bisa diandalkeun soteh pedah we cicing di lembur. Najan pagawe golongan rendah oge. Tah eta nu jadi kebeung berat Waryana teh mun kudu indit meureun indungna teh cuang cieung sorangan. Eta ge ari aya dulur mah tapi geus rada lalaer.
Ari teu indit kumaha atuh keur ngabayuan anak pamajikan. Pan tadi ge geus disebutkeun yen pakaya andelkeunana teh geus musnah. Ari dipaksa da lain pihadeun, indungna teh jigana geus teu bisa dionget-onget deui, keukeuh bae hayang balik deui ka lembur, matuh deui disarakanana. Ari cek mama leuwih hade indit. Indungna mindoan deui ku kalimah anu tadi. Tapi ieu mah lain rek ngajujurung nu jadi anak. Ngan meureun nu kudu dipikirkeun teh kahidupan anak maneh keur satuluyna. Atuh sugan we kaparengkeun aya milik. Mangkaning sabaraha bata cenah tanah hancengan urang teh. Ari cek beja mah 2 hektar. Ambuing. Eta mah lain saeutik-eutik atuh 2 hektar mah. Ari diolahna bener-bener mah pirakuan teu cukul. Tapi da tanah 2 hektar teh can mangrupa sawah mak. Lahan anyar anu kakarak menang muka. Nya teu naon atuh. Pigawe wae. Maneh mapan gawe kasar tuman piraku sugan make ngawagu deui. Nya tah hayang jeung indung indit teh. Santeuna meureun ari indung aya di ditu mah. Pikiran teh moal ngarancabang teuing. Dawuh pikamelangeun. Pan tadi geus disebutkeun indung mah moal bisa indit waria. Jigue sing jongjon, sing tawakal, keun indung sambung doa. Dari 2 indung masuk leuwih gampang diijabah. Mak, geus tong make dipake salempang, anggur sing janglar. mitra kaum dangu. Sabot kitu na atuh tempat nu dicicingan teh karasa ngarieg sababaraha kali. Bareng jeung sorating geleger, budak waryana nu pangais bungsu mah ngadadak cengkat heula atuh indungna milu ngulisik. Mairoh nu telian iwal ti indung waryana reket bukakeun panto bereh katempo di langit belah kulon beneran di pucuk gunung Galunggung katembong aya anu ngabaranyai rieg-rieg deui riegan taneuh teh leuwih tarik batan tadi. Barudak udangkeun ulah. Cek nyuti pamajikan warayana tumanya. Entong. Indungna mangnembalankeun teh. Hantong lah moal naon ieu. Sok we gara sarare deui. Cek warayana. Geleger deui sareng nu gegelegeran leuwih tarik. Subhanallah. Mitra kaum dangu paralak kadenge hujan keusik ninggang kenteng imah pangungsian. Sakapeung kadenge sorating peletok. Barudak kabehanana harudang numpang letikna terus cerik rieg deui ngarieg tarik pisan tepi ka kadenge ting raraket. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceuk indung waryana oge waryana meh bareng asa beuki bengkung mairoh teh katempona ayeuna mah salirana doyong eta we mairoh mun nangtung teh hariguna meh antal kana puhu pingping. Rambutna nu tadi galing semu gimbal teh ayeuna mah kari sacawir digelungkeun ngajendol sagede muncang gendul. Ari jagjagna mah jagjag. Mitra kaum dangu bareto ge sok tara muruhkeun, ngoredo ge sok kunyalira wae eta teh. Komo usum ngoyos atawa metelan tomat mah diturun Ciremis keneh geus di kebon. Ukur kekebonan da satapak pecang teh lain sisiwo nu dipelakna oge kitu we lala berumbah tancep cokel aya roai kacang uci sampe weh sababaraha tangkal osok eta oge melak tomat sausumeun bebeunanganana ukur 2-3 kiloeun tambah jamadud cenah. Ari lembur mairoh teh ayana teh deukeut pisan kana ponclot pasir ngali sumur jerona tepi kalinggis pagedug jeung batu ngampar ge can parang papanggih jeung peureu atawa cadas beus.
Cek Mairoh mah lembur Ciharendong tonggoh teh ayana lebih lebah halis pasir pisan. Nalah we sararea ge nyebutna teh halis pasir. Waryana jeung adina basa baheula kungsi hirup di kota sok pada ngageuyeujkeun pajah teh cenah abong urang halis pasir kitu. Tara ieu dipake nyeri hate da nya teh. Mitra kaum dangu datara tuman ngahekok bareto samemeh gunung galunggung bitu mun usum ketiga meneran teka kebon dicarek oge tara metu Mairoh teh antukna rebun-rebun teges indit kalio Haji Utam aya we kana tilu kiloan mah jauhna teh rada kabeh lebak buburuh nyitak bata tiker belajag keneh ulu kutek di leo teh sohor di lembur mah Mairoh pang kapakena boh nyitak bata boh nyieun kenteng disebut oge si angin bakat ku gancang-gancang na barang jieun keur aya keneh bapana mah bapana nu ngaluluh teh indungna waryana nu nyitakna bapakna nu moekeun indungna nu nyaitan tapi sanggeus bapana waryana taya di kieuna sagarupa ku Mairoh sorangan ilaharna mah lalaki ari nu sok ngaluluh teh Mairoh mah ti mimiti ngunjalan taneuh ngalacai tepi ka ngaluluhna pisan sok ku sorangan bae geus puguh ari nyitak jeung moekan mah tapi da kumaha geus jadi kulit jadi daging idak liher di leo atawa ngaboan teh ongkoh pang-pang nama butuh we di mana deui atuh dahar pake jeung nyakolakeun anak apan ladang ngadeluk terus nepi ka ayeuna eureun-eureun soteh bane we gunung galunggung keur ngutah-ngutahkeun eusina ingat we harita Mairoh kungsi ngomong emak eureun gawe mah atuh bangkar cenah saha nu rek maraban deungeun-deungeunkeun anak sorangan ge ari geus misah mah matak era menta tah eta nu jadi sok kacapanganana mun digetrik-getrik oge cenahna deui najan ka anak sorangan oge emak mah moal dek barang penta hidang we cenah syukur henteu mah keun wae emak mah ngakandung jeung ngurus anak teh lain hayang pamulang tamba teu rumasa ngahutangkeun paralun cenah ikhlas cenik putih celak herang anging Allah anu ninga. Mitra kaum dangu urang sawang kabareto ti barang waryana boga gawe di kota harita badami jeung pamajikanana hayang nyambat indungna lain rek dipupurah tapi sinangah-nangah ning we da barudak aya nu ngasuh imah aya nu ngurus sababaraha kali pamajikanana kalembur neang indungna waryana kersa-kersana mah tapi tara leuwih ti 3 poe geus merenyeng we hayang balik pajah teh melang cenah
imah eueuh nunungguan gitu. Mun urang mah naon hesena kari ngadaweung. Dua putra Mairoh teh adi waryana nu bungsu. Baheula mah imah rada anggang samemeh maot mah dipentas. Lain teu disambat eta oge da kapalaina kitu. Bati gagetun we buat cek batur mah nu jadi anak teh tamelar teu nyaah nu jadi indung. Kungsi bareto basa 3 poe dek kalebaran waryana badami jeung adina suwargi anu tos ngantunkeun ngadon ngadon lebaran di lembur punten. Neangan cara sangkan Mairoh sina cicing di kota. Sapuk pakaya indungna di lembur mending dijual. Abdi mah moal karoo cek waryana dina mangsa harita. Mangga artosna ge kanggo emas sadayana. Bilih bade ka Makkah insyaallah ongkosna ditambihan. Cek waryana dina mangsa harita. Ari indungna dikitukeun teh kalah nangis bade ngaguk-guk. Teng taingan. Kitu pokna. Emak teh dipaksa sina jauh jeung bapak. Moal mama moal rek insah balilahan. Moal rek ninggalkeun pajaratan bapak maneh. Emak teh geus sakieu kolotna. Moal diladaikeun aku papasten Gusti Yang Manon. Kahayang mah dikubur teh ulah di mana-mana. Hayang di pajaratan urang ditonggo gigiran kuburan bapak maneh. Mitra kaum dangu. Atuh geus kitu mah sararea ge teu bisa kukumaha. Makam bapana teh di kebon nu ku indungna sok dipelakan teh. Tibareto sararea ge mafhum. Mairoh kacida getolna ka kebon teh. Sakalian neang pajaratan nu jadi salakina meureun. Mun panon poe manceran Mairoh sok iuhan handapeun tangkal kaleuwih nu dipake iuh-iuh kuburan. Sisina dikulibeng ku pring gandani. Ayeuna mah atuh emak teh tong sok kalio atuh. Keun we dikintun kanggo tuang-tuang wae mah. Harita cek pamajikan waryana kungsi ngomong kitu ngawakilan sararea dina riungan. Moal dileleungit ka nyaah maraneh ka emak moal. Ngan emak masa panjang ku Gusti diparengkeun hirup cager. Hayang dahar tina ladang kesang emak sorangan. Ongkoh kuli ge lain di batur-batur teuing. Haji Utam teh sasat anak emak. Ya, samemeh maraneh gubrag ka dunya. Rustam teh di PHP-keun ku bapana. Dirorok ku mati kororok beureum keneh. Bapana lunta kadayeuh plengles we teu balik-balik. Kitu tembal Mairoh dina mangsa harita. Mitra kaum dangu. Ari waryana keur bapana jumeneng keneh oge geus ngadenge carita Ki Rustam teh. Cenah Ki Rustam teh anak kukut indungna. Budak temen wakal tina kuli ngunjalan bata bet diparengkeun bogalio sorangan. Kudu namah meureun Mairoh teh disenangkeun ku Kang Haji Utam teh. Ieu mah kalah diantep sinati susut ti dungdung. Kuli sasat di anak sorangan. Basa rek lunta ka kota, kungsi waryana ngajorag ka Kang Haji teh. Bari jenat bapana mah teu ningaeun. Komo indung nama. Tembal Kang Haji teh nya kitu, lain teu niat mulang tarima cenah. Tapi Mairohna cenah nu teu karesaheun. Sababaraha kali disambat ku akang oge malah dicaram kalio. Hi, kalah ka nyekseukan. Angger kitu pajah teh lain ngahutangkeun cenah teh hayang dipulang tambah. Ceuk Kang Utam dina mangsa harita. Mama dibere bayaran leuwih ti nu sajen we cenah. Da dipulangkeun leuwihna teh sieun jadi hutang cenah he ka bawa paeh kitu. Ceuk Kang Utam deui atulang warayana teh ngahulang sajongjongan. Saleuheung mimiti bulan puasa kamari mah.
Yo Adi, emak teh henteu ti hot hateuing. Digawena teh ukur nyitak bata wungkul, tapi piluan nyieun kenteng. Ari ngomongna teh geus kolot meureun emak teh haji cenah. Maka Inggris teu nyurup nyieun kenteng teh. Gue sarosopan apan haji nu era mah. Emak mah cenah rek nyitak bata bae. Bengkok saeutik wae mah cenah teu matak bola nu ngaborong kitu. Mitra kitu pok-pokan Kang Utam dina mangsa harita kawaryana. Mitra kaum dangu balik deui ka imah pangungsian. Poe ka poe geus kaliwatan. Hampir salila 8 bulan galunggung ngutah-ngutahkeun eusina. Geus kitu mah kaayaan teh ayam tentrem deui. Kabeh nu ngarungsi baralik deui ka lemburna sewangan. Imahna anu geus lapur dibarangun deui, kebon dibersihan dipelakan deui, balong diurus deui, pon kitu di sawah digarap deui. Sanajan ingon-ingon mah geus teu kapuluk hiji-hiji acan, komo harta banda mah, tapi ku sabab dibantuan ku pamarentah, gede leutikna masyarakat anu kakeunaan ku dampak bencana teh teu berat teuing pikeun cengkat hudang, kabeberes sagalana, pikeun lumangsungna hirup maranehna ka hareupna. Pon kitu deui anu boga kasab nyeunan bata mah geus dibuka deui dipake produksi deui. Singket ieu carita. Kira-kira sababaraha bulan ti sarengsena Gunung Galunggung bitu balik ti Leo Kang Haji Utam aya meureun saja mah mairoh kakarak muncengis ti cai geus baralik deui ka lembur. Geus kira-kira 6 bulanan ti sarengsena Gunung Galunggung bitu. Harita teh ti Leo Kang Haji Utam mairoh kaciri ngaruk tegepiak cara sasari ka anak minantuna oge. Incu nu sasarina mah tara lesot diaakep, harita mah teu direret-reret acan. Sub ka pangkeng teu kaluar deui. Memeh lohor sararea asup ka pangkeng dahari wang teh. Nyawe mairoh teh bangun nu ngahanju, sakaratul maut ngalungsar dina papan bari nyuuh kana kasur. Mah kunaon mah? Teraraos cek waryana. Regayang dipangku di kana kasurkeun. Hari guna turun naik beki karep. Si bungsu lumpat keluar rek neang mantri ka puskesmas. Tatangga nu kabeneran sarua ngungsi baheula tatangga-tatanggana daratang ngalalongok. Kang Haji Utam ge diteang kadua pamajikanana. Dikumahakeun Kang Haji, mah teh kawas nu manggih kareuwas. Ceuk waryana setengah maido. Buah setruk ade. Heuh sakumaha ceuk ade we kamari teh geuning. Teu sangka di tepi ka kieu mah asa boga dosa Kang teh. Ceuk Kang Utam bari diuk dina taweuran. Nyaeta sugan teh moal pikieun. Tapi da niat urang mah hade, lain rek ngajaheutan manah emak. Lain. Ceuk Kang Utam deui bari semu ngaruk. Jadi ku akang teh dihulag kulinya? Tanya waryana kalayan daria. Ya dengekeun ade. Akang mah teu ngurangan teu ngaleuwihan. Kumaha hasil babadamian teh wae. Tadi teh barang emak tetebah rek ngunjalan taneuh ku akang teh disampeurkeun. Mak, sigana pamungkas emak nyetak bata di dieu teh. Ti mimiti isukan mah abdi moal nyieun bata deui. Abdi kenging pesenan ngadamel kenteng poles. Aya 10.000 ngadamel nganggo mesin. Bata mah bade dilirenkeun teu kahartos tina bata mah saep ku ongkos. Wayahna we emak kapaksa liren. Wios, kulian mah ku abdi dibayar sanaos emak teh ngadamel oge. Ngan sakitu-kituna sakumaha babadimian teh wae kaciri harita teh mah ngajenghok. Leos we mulih sugan we. Sugan we ku dikitukeun mah emak ngartos lantaran taya pacabakan piraku teu kersaeun disambat. Ceuk Kang Utam kalayan daria. Mitra kaum dangu telila mantri datang dibonceng kana motor ku adina pamajikanana
Haji Utam. Sadaya ronghok dina lawang hayang nyaho kumaha cek Mantri Iding. Eta sawios-wios tensina ge normal. Mun gulana lungsur pisan ieu teh. Saya nama dicana ke rumah sakit wae lah supados segala rupina kaparios. Cek Mantri Iding kalayan daria. Ulah dibawa ke rumah sakit mung daop nama mama. Cek Mairo. Geuning sorana ge mencerang keneh. Alhamdulillah, emak teh jag-jag keneh cek sararea meh rampak. Wios teh ke rumah sakit oge atuh mak. Cek pamajikan Kang Haji Utam. Wios teh ke rumah sakit oge. Atuh urang di ditu we diabdi, etang-etang titirahnya mak. Bade nyusutan kesang nu nyalanggrung dina tarang Mairo. Kan wae di dieu we mama. Da teu naon. Moal emak mah moal ninggalkeun lembur. Emak mah moal dak ninggalkeun bapak. Emak teh hirup nyorangan, tapi teu asa sorangan, asa disanding sapapanjangna ku bapak maraneh. Komo mun keur nyitak bata mah teu boleh marengan eta teh. Teu mimiti ngunjalan taneuh, ngaluluh tepi ka nyitak, moe jeung nyai tanana sok kuduaan. Kumaha jeung ku bapak maneh, najan ukur dina angen-angen. Tuh, ayeuna ge ka dieu tuh, arek mapakeun kami. Duh, Kang Mulya. Cek Mairoh bade nyambat ngaran salakina. Mitra kaum dangu panangan Mairoh nu nyakelan pigelang pamajikan adina panangan punten mitra kaum dangu panangan Mairoh nu nyakelan pigelang pamajikan anak Kang Utam teh kulapes we ngulapes sararea ngucap inailahi bet sarua jeung bapana indungna waryana oge bet ninggalkeun teh bada lebaran sanggeus genep bulan Gunung Galunggung murka. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan